Tepangkeun nami abdi reret ti 10 MP4. Tepangkeun nami Abi Sinta ti 10 MP4. Tepangkeun nami abdi Raisa ti 10 MP4. Abi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara salah sahiji tukang jahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ibu ngawagel waktosna, abdi di dieu bade ngawawancara tukang jahit. Pertanyaanna, naon tujuanna damel janten tukang jahit? Milari altos Di mana meser bahanna? di Otista. Iraha mimiti gaduh niatan janten tukang jahit. Tahun 2001. Kunaon sababna tiasa janten tukang jahit? Margi kapungkur kantos kursus ngajahit. Saha anu sok ngabantosan ngajahit? Tak aya jalira we. Terus kumaha proses mimiti kawitan janten tukang jahit? Ngawintana teh kan aya tatanggi nu hoyong dipangadamelkeun acuk gitu. Terus tatanggi nu sanes darumi hoyong dipangadamelkeun acuk deui gitu. Terus nya seueur nu terangeun gitu. Tos kitu wae hatur nuhun ibu, punten ngawagel waktosna. Oh, teu sawios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.